Pas tengah poe di kampus aya 3 mahasiswa nu keur ngarobrol soal ulang. Aya ulangan agamanya. Nya sigana mah hese da. Da abi mah tos gaduh kunci jawaban jadi we tenang. Isa mah kon jawae. Kawe sih tiap ulangan bakal jawae. Kumaha abdi da abi mah hoyong nilai alus. Abdi mah bae nilai alit ye nu penting mah hasil sorangan. Tiba-tiba bel asup geras sada kabeh mahasiswa arasup kelas masing-masing. Geus ada yuk orang asup. Santosna ulangan, nilai ulangan ditempel dina kaca. 3 mahasiswa eta ngabahas nilai ulangan. Alhamdulillah nilai urang mah 80. Aya abdi mah 87, aya Isa sabaraha? Ning nilai abina 65. Nah, Duka atuh hanas teu belajar euy. Matakna kudu percaya diri geura. Jadi kan nih goreng nilaina. nya sakaina mah ulah percayakan akun jauh deui. Nya nuhun hatur nuhun nya atas nyadarkeun abi. Nya sami-sami. Tiba-tiba bel balik jeung mahasiswa balik kabeh masing-masing. Ini orang balik.